Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kedagar official di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng betepang dangu dari sarangaki di acara nu maneuh nya dongeng pang beberah mana. Urang ngeureuyeuh neraskeun hanca nu katunda hiji lalakon anu judulna Siluman Gunung Guntur. Ieu dongeng rekana ki nyalira didongengkeun oge ku aki, mugi-mugi wae tiasa janten pangbeberah kana manah, pangrepeh kana hate nya, panglipur kana kalbu. Walah mandar sasieun sabanjiran mah tiasa aya hikmah anu dicanak ku urang sadaya kangge pienteungeun urang hirup kumbuh di alam dunya. Pamirsa, sia can aki medar terasan ieu dongeng kangge anu nembean manco anu nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe heula nu teu can subscribe nun tos mah ulahnya entos we sakali ge cekap ditoel dina palebah tombol loncengna supados saya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami aki neraskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Teu kirang sapapaosna dipaparinan kasehatan lahir sareng batina. Dijembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Urang keur deui pamirsa, Siluman Gunung Guntur bagian ka-22. Parsamakna sor kakaren lebaran pamirsa. Balakatineung gitu nya. Urang wetan mah apaleun nya kana balakatineung. Mangga kaparayun sadayana prung Asep diuk dina taneuh berinyak lan ping-pingna anu katir ku Jamparing. Jurig hulu ngeblesat karah Asep tapi Pak RT jeung Mbah Sabdan teu cicingeun. Pak RT nyabut bedaugna tuluy dibabadkeun karah jurig hulu anu keur nyampeug. Hiu plos sabatan bedaug Pak RT teh poos. Sabab jurig huluna ngadadak ngagilak ka belah kenca. Tapi ti arah kenca datang sabatan keris Mbah Sabda. Jurig hulu ngagilak deui tapi gerakanna rada lat. Bret pipi kencana kasabat ku congo keris Mbah Sabda. Burial getih hideung ngeburial tina tatu dina pipi kenca jurig hulu. Hulu iblis nyisu kesi ngagerung tuluy mumbul ka luhur. Wus plesat 2 Jamparing ngudag ke arah mumbulna si jurig hulu. Tapi letah jurig hulu gancang newak 2 Jamparing sakaligus kap. Sanggeus katewak dan dawarah deui 2 Jamparing teh dilempageun tarik ke arah 2 jajaka anu nyakel gondewa. Prak Jamparing nu nganca gondewa nu nyakel anu dicekel si jajaka tapi kapotong jadi 2. Nu hiji deui mah nancep kana dadana si jajaka nu hijina. Bari ngagoak si pemuda rubuh getih ngalembeleh masuhan bajuna dina sela-sela Jamparing anu nembus jajantungna. Pak RT jeung Mang Ajo muru ka eta jajaka. Sedang Samin mah nyangke Asep dibawa ke tempat nu rada jauh. Kali Mbah Sabda di baturan ku 5 jajaka sajena anu sakabehna marawa bedaug. Kabung barudak, kabung dingker. Cek Mbah Sabda bari manehna miheulaan ngagajlengna rajang ka jurig hulu. Tapi sanajan dihurup ku genepan. Tetep bae hese pikeun ngalumpuhkeun jurig hulu teh sabab jurig hulu mah bisa hibar ka kalayangan ka ditu ka dieu beblesatan sedangkeun Mbah Sabda jeung para pamuda paling bisa ge ngagajleng teu leuwih ti 2 meter.
Atuh puguh we. Leuseuh lilai lama nu narajang teh. Eueuh serangan hiji ge anu keuna kana jurig hulu. Kalah ka kabehan anu ngepung beak tanaga. Kabeh nampasna reng hapranjuk ngahegak bari bajuna juh ku kesang. Aya kieu mah tapi kaira bae ge mah beunang-beunang atuh. Mundur barak urang tembak ku abah ti kajauhan. Basabda marentah ka para pamuda supaya mundur ngajauhan. Para pamuda anu memang geus capek geus leuseuh beak tanaga teu baha salimana ge gancang mundur ngajauhan. Basabda ngantolkeun keris kana tarangna bari mapatkeun ajianana. Ngadada keris teh dilimpudan ku cahaya warna koneng. Bari ngagero Basabda ngarahkeun congo keris ka arah jurig hulu. Asakeun yeuh. Yat barasat sinar koneng ngabarasat tina congo keris ngarah ka jurig hulu. Saharita wapana sumebar sawaktu sinar koneng ngabarasat tina tungtung keris Basabda. Jurig hulu teh gentak ngeblesat ka belah katuhu. Wus brak jelegur dorok-dok brum. Sinar koneng lepas ka tukang ngahancap pisan tangkal ki hujan nu aya di sisi jalan. Tangkal ngadorok-dok rubuh bari kahuru ku seuneu. Jurig hulu nyigigik seuri Basabda gremet hatena. Manehna ngacungkeun deui kerisna ka arah jurig hulu. Kawas tadi sinar koneng ngabarasat ka arah jurig hulu tapi siga tadi oge jurig huluna gancang nyingkahan kagigir. Nu anduk nama dapuran cau paburisat kahancak ku sinar kerisna Basabda. Setan sia, ulah cungcat-cingcat we sia teh. Ari bener jago mah hayo ngadu kakuatan jeung kaula. Cek Basabda nu geus kesal. Bakatku keheul ka jurig hulu anu kawas ngahaja ngulinkeun manehna. Bae ari ngahayang anjeun kitu mah. Tembal Nyi Sukesi bari mapatkeun ajian pamere ti Prabu Dentabusesa. Salaki silumana. Panon Nyi Sukesi ngadadak rubah jadi beureum cahayaan sakali Nyi Sukesi molototkeun panonna. Sapasang sinar beureum ngabarasat ke arah Basabda. Basabda teh cicingan manehna ngarahkeun kerisna barasat deui sinar koneng ngabarasat mapag datangna sapasang sinar beureum. Barasat duar bledum. Sinar beureum pateumrag jeung sinar koneng. Tapi apes pikeun Basabda sabab sinar beureum hijina lolos tuluy ngajeger pisan ngahanca kana palebah dadana. Dadaki Sabda alias Basabda bolong saharita gorowong tepi katonggong celik kerisna murag tina panyakelna daligdeug ungked solontod awak Basabda sosolontodan. Dina kayan kitu jurig hulu nyirorot ka arah Basabda bret wejitna ngagelung kana awak Basabda. Gabras beheungna Basabda digegel. Untuk jurig hulu anu seukeut rangeteng. Gedihna tuluy serot tepi ka garingna. Golosor blug awak Basabda ngagoler dina taneuh. Burileng panonna buburilengan cekleuk hos napas panungtungna leupas. Basabda dukun Digjaya anu kawentar sakti mantraguna ti Wanaraja teh perlaya ku hulu iblis Nyi Sukesi. Nyi Sukesi nyigigik seuri tuluy ngalayang deui nyampeurkeun ka para pamuda anu limaan.
pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukahan ku afiliasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar spesial di mana bae ayana baraya Kidagar anu resep balanja online nya di Shopee atau Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Kantun klik we salah sawias produkna pamirsa angkena pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau Lazada. Tos lebet ke aplikasi Shopee atau Lazada mah pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge sakahoyong saperyogina pamirsa. Aki teu ngawajibkeun pamirsa ngagaleuh ngaborong produk nu dipajang bade digaleuh atuh hatur nuhun teu ge teu sawios-wios asa ngalangkungan eta produk bade balanja ka Shopee-na tos hatur nuhun. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kabajangan ieu channel hatur nuhun pisan pangrojongna urang keur dongengna. Pamuda nu limaan anu nyaksian kumaha hebatna kasakten jurig hulu. Bari katambah-tambah bah sabda minangka andalanana geus rubuh jadi peot kabeh hatena. Boro-boro boga kawani pikeun narajang atawa ngalawan di jurig hulu salimana kalah ka culang cileung. Silih tetep pada baturna. Jurig hulu beuki ngadeuketan bari cicirihilan seuri. Anjing telus babaung mani malewung patemalan, nambah geuman nambah pikasieun. Atuh teu antaparah deui, salimana pamuda teh malikeun awakna bareng terus berangbang bae. Lalumpatan meleteng batarik-tarik teu sirigna notog-notogkeun maneh. Jurig hulu teu ngudag ukur seuri we ngahihi tuluy ngalayang deui nyampeurkeun ka Pak RT jeung Mang Ajo anu keur ngagulang gape rosid anu keuna ku Jamparing. Mang Ajo jeung Pak RT malik ka arah jurig hulu. Bari masang kuda-kuda bedogna dicekel malang hareupeun dada. Mang hampura kuring bisi loba salah jeung dosanya. Danget ieu urang bakal nyang hareupan musuh anu kacida beratna. Tuh pasabda geges diwas sigana mah ku jurig hulu. Kari urang duaan minangka kokolot lembur teh. Lamun urang tepi ka jicir atau perlaya di medan laga. Karunya Rosid, Asep, Samin, jeung Juhro. Anu pasti nama maranena moal sanggup ari kudu adu hareupan jeung eta jurig hulu. Hayu urang bebarengan pikeun yang hareupan eta karaman. Mang Ajo teu ngawalon ukur ungeuk bari sorot panonna kebur kalimpudan kurasa amak ka jurig hulu. Jurig hulu hari tengah belesat nyampeuk ka arah Mang Ajo. Mang Ajo mapag ku bedaug kuduakna. Jurig hulu ngakilak tuluy muter ka satukangan Mang Ajo maksudna mah rek ngegel kana beuheung Mang Ajo ti arah tukang. Tapi sacan paniatan jurig hulu kalaksana. Datang seseukeut bedogna Pak RT anu rek narok sirah si jurig hulu. Hiu! Put! Atuh, jurig hulu teh gancang ngablesat ngajauhan pikeun nyingkahan serangan bedogna Pak RT. Heun Mang, urang mah ulah kapancing pikeun ngudag narajang manehna. Urang mah nunggu we supaya teu beak tanaga, ceuk Pak RT. Ngabejan ka Mang Ajo sangkan teu ngudag si jurig hulu. Win, Juhro, ngalaawi nu panjang euy. Sekedan tungtung nanya jen baburuncing, cek Pak RT deui marentah ka Samin jeung Juhro. Samin jeung Juhro teu baha maranehna gancang ngalaawi di dapuran awi anu teu pati jauh ti maranehna nararangtung.
Jurig hulu nyikikik deui, tuluy nyamber tarik ke arah Pak RT. Pak RT jeung Mang Ajo bebarengan ngahadang ku badaugna. Jurig hulu ngulawit ke belah katuhu saterusna pejitna ngahiuk, puk. Tak Pak RT jeung Mang Ajo kababuk ku pejit si jurig hulu. Dua nana jadi nyanggeyeng nangtungna tuluy bru we lalabuh. Pak RT katindihan ku Mang Ajo. Jurig hulu nyikikik tuluy dina gerakan nu gancang manehna ngablesat nyampek rek ngegel ka Mang Ajo. Tapi ngadadak gerakan si jurig hulu teh kandag sabab di satu kangenana datang dua seseukeut awi anu disodokkeun ku Samin jeung Juhro. Jurig hulu mumbul ka luhur, pikeun nyingkahan seseukeut awi anu terus nyarocos ngudag ka manehna. Pak RT jeung Mang Ajo gancang hudang. Halus Min, Juh, urang kudu babarengan pikeun nahan gempuran eta jurig, cek Pak RT. Tetap di tukang Min, Juro keun amang diharep jeung Pak RT. Mun sakirana kahontal ku panjangna awi tarajang we nya ulah ngadaguan komando heuh, cek Mang Ajo nambahan. Siap Mang, siap. Siap Mang. Siap RT. Cek Samin jeung Juhro, duanana sayaga nyaklan bambu runcing anu panjang ku dua leungeun. Dina kayan kitu kadenge hawar-hawar sada hayam kongkorongok nandakeun wanci teh geus asup janari. Janari gede malah rek kasubuhnakeun. Jurig hulu katampo culang cileung. Aduh, hayam geus kongkorongok cilaka lamun kaburu beurang. Aing mah bisa balik ka Naraga. Alah, geun deui weh ngalayanan si RT jeung Mang Ajo mah. Baina ge geus seubeuh aing ku getih si sabda ge. Aing kudu mulang. An bae kudu nguriling meureun jauh heula supaya maranehan teh curiga. Kitu gerentos hatena Nyi Sukesi. Geus kitu mah hulu Nyi Sukesi teh mumbul ka luhur tuluy ngablesat ka arah kulon. Pikeun miceun salasah. Padahal mamanehna muter asup ka imahna jalan jandela dapurna. Kabur jurig nage barudak sigana mah sieuneun kaberangan nya da hayam geus raong kongkorongok. Cek Mang Ajo tuluy ngasupkeun badaug kana sarangkana. Nya Mang sigana mah kitu Mang, tema Juhro. Lain kuring mah sasa wau kana kereutan beungeutna nya Mang, cek Samin. Kek emang sia saha Min, tanya Mang Ajo. Lain asa mirip Nyi Sukesi. Jawab Samin deui. Sudah sabarangan nudu batur Min pan urang sakabeh apa. Karak minggu kamari mayayah indungna Nyi Sukesi jadi korban kaganasan jurig hulu. Atuh mainnya lamun bener mah eta jurig hulu teh Nyi Sukesi. Maya tepi katega anak mergasa indung kandung sorangan deui, cek Pak RT. Ngagebes meureun ti ditu nama, sangkan Samin teu salah tuduh. Nya tapi nya sa galak-galakna ge maung mah ngahakan indungna sorangan meureun nya Pak RT. Cek Samin deui. Lain urang tuluy kumaha ya teh, terusna ya teh Pak RT, tanya Mang Ajo. Samin jeung Juhro harita ukur ngabatam ngadago parentah ti kokolotna. Ieu we tuh Min, Juhro, kagarurona nya kumpulkeun warga ajak ka dieu pikeun mulasara layon Basabda jeung layonna Rosid tuh. Oge pikeun ngubaran si Asep. Palon Pak RT. Siap
Siap. Siap Pak RT, kami duaan bade langsung we ngabujang ka Garurona. Cek Samin tuh ngalewas ini dituturkeun ku Juhro. Isukna kuburan anyar teh nambahan deui 2 di Astana Lembur Citiis. Nyaeta makamna Mbah Sabda jeung Rosid. Anu perlaya di Medan Danalaga dina ngabelaan urang lembur. Jadi pahlawan di ditu nama. Dina ngalawan kejahatan Karaman Jurig Hulu. Dina kayan kitu torojol aya datang kareupeun Pak RT. Sabatur-batur. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Punten Pak RT, iya mah. Lain atuh da geus capek gelut kitu mending oge jajannya, da jajan awug da karesep Pak RT nyami raos kareueut matak dedeun bari jeung haneut keneh ieu. Taya kukurau karesep Mang Ajo ieu mah Mang Ajo yeuh. Geura diborong tah aya meureun 5 pincuk deui mah bagikeun tah ka Juhro jeung Samin karunya ieu. Sok pamirsa nu bade COD-an mangga atuh nya. Kari ieu we kari nelpon di telepon umum ka ibinya atawa di wartel aya keneh wartel kitu. Ini deh. Wah, pemirsa. Kuno rojol na bisa duit urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda khususna padaran aki. Panginten lalakon Siluman Gunung Guntur bagian kedua-duana urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun urang tuna di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampur deui engke di bagian anu salajengna enjing wengi pamitaya halangan harungan pamirsa mugi-mugi wae atunya boh hakina boh pamirsa kaum danguna sadaya. Ku Allah tetap dipaparinan kesehatan boh lahirna boh batina oge dilancarkeun sagala rupi urusanana ditebihkeun tina mara bahayanya oge tetap dipaparinan kabarokahan kawaluyan. Amin ya robbal alamin. Salam kasadayana anu parantos manco anu narujuk manco keneh atuh. Panginten sakitu heula anu kapihatur wengi ieu akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancur.